Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin para bapak, miwah para ibu, para pemuda, para pemudi, jamaah ahli pangaosan sadayana hormatin simkuring. Puji sinarang syukur urang sanggakeun ka Rabbun Ghafur, ka Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah wa syukurillah urang sadayana dina denget ayeuna masih keneh dipaparinan takdir anu sae. Tiasa kumpul ngariung patepung lawung patepang wajah. Tiasa ngalengkahkeun sampean urang angkat ka ieu masjid pikeun ngalaksanakeun salah sawios kawajiban jalmi anu iman ka Allah Subhanahu wa taala, nyaeta kawajiban thalabul ilmi. Mudah-mudahan wasilahna ngalangkungan thalabul ilmi dilaksanakeun ku urang sadayana ayeuna tiasa janten wasilah, tiasa janten cukang lantaran dilungsurkeun ridho oge rahmat ti Allah Subhanahu wa taala pikeun urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, urang judulannya Bu supados telebar teuing. Urang judulna peryogina nyeueurkeun sujud ka Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu target uih pangaosan ayeuna ibu minimal sadinten sawengi salat 42 rakaat alias 84 kali sujud minimal. Maksimalna langkung mangga. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeuna melaksanakan Mi'raj, Isra sareng Mi'rajna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anjeuna melaksanakan perjalanan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, ti Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha. Asal nama Bu kawajiban ti Allah pikeun Nabi Muhammad oge umatna sanes 5 waktos. Tapi sabaraha Bu? 50 waktos. Alhamdulillah Bu ayeuna 5 atau napi musibah. Nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeuna diparentah pertama kali dipiwara ngalaksanakeun salate ternyata sanes 5 waktos tapi 50 waktos.
Dugi kadina hadis ya khamsu ay khamsun sok sanaos 5 waktos pahala nama 50 waktos. Margi manja bil hasanati palahu asru amsaliha. Sing sahaja minum damal hiji amal kahadean bi asyri amsaliha bakal dilipat gandakeun janten 10 kali lipat. Tak ibu, para bapak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika pertama kali dipiwarang ku Allah 50 waktos anjeuna pendak sareng Nabi Musa alaihi salam. Kumaha bahasa Nabi Musa dina hadis? Ya Muhammad inna ummataka la tutiku dzalik. Wahai Muhammad, umat anjeun moal mampu ngalaksanakeun salat sadinten sawengi 50 waktu. Atuh Bu bujeng-bujeng 50 waktunya Bu ayeuna we sok bulah sapalih wargi urang. Insyaallah di dieu mah panginten 5 waktos mah insyaallah. Insyaallah teu bolong. Bolong-bolong keneh. Insyaallah percanten sim kuring. Hadirin ihwati man rahimakumullah, sawur Nabi Musa inna ummataka la tutiku dzalik. Wahai Muhammad, umat anjeun moal sanggup 50 waktos mah. Ayeuna ternyata sapalih wargi urang sadayana aya keneh nu teu acan tiasa ngalaksanakeun salat 5 waktos Bu. Sim kuring mendakan jalmi anu salat nate tiasa ngan saukur saminggon sakali. Iraha Bu? Jumatan wungkul. Aya oge jalmi anu tiasa mampu ngalaksanakeun salat sujud ka Allah teh satahun 2 kali. Iraha Bu? Idul Fitri sareng Idul Adha. Leres sim kuring kantos mendakan. Nawiskeun ternyata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu sadayana tiasa ngalaksanakeun salat sadinten sawengi 5 waktos. Bahkan aya nu sadinten sawengi teh sanes 5 waktu dipilihan keneh. Subuh kaberangan teu salat. Zuhur salat, da bari reureuh, bari ngaso, bari rehat heula sejenak. Upami teu reureuh moal istirahat di damel cenah mending istirahat heula bari salat. Ieu niatna teh sanes rek salat, niatna teh daripada teu dibere waktu istirahat mending istirahat bari salat. Lepat ku eta? Lepat niat. Aya oge nu tiasa teh ngan saukur magrib wungkul Bu. Magrib we wungkul. Isya katunduhan. Teu tiasa asar kagok keur di jalan capek keur gagawena. Hadirin ihwati man rahimakumullah. Untungnya punya ditakdirkeun ku Allah Nabi Muhammad teh pendak sareng saha Bu tadi? Pendak sareng Nabi Musa alaihi salam. Ya meskipun pendak ditakdirkan ku Allah bakal 5 waktos gitu. Dan upami 50 waktos kumaha atunya. Nah hadirin ihwati man rahimakumullah. Pertama kali Allah marentahkeun 50 waktos henteu 5 waktos teh kunaon? Ieu teh buktos Allah mika cinta ka jalmi-jalmi. Allah mikanya ka hamba-hamba na anu nyeueurkeun sujud ka Allah. Jadi kunaon 50 waktos heula henteu 5 waktos langsung. Ieu teh Allah teh resep mika cinta ka hamba-hamba Allah anu senantiasa sujud merendahkan diri payuneun Allah Subhanahu wa taala. Maka nalika aya jalmi anu adigung anu sombong ku pangkat ku hartana ku rupana eta jalmi teu pernah sujud ka Allah, teu pernah.
menghambakan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ibu urang etang heula nyebunya sim kuring teh tadi teh dina judul teh mudah-mudahan tamat di dieu tiasa sabaraha Bu ngarutinkeun 42 rakaat atanapi 84 kali sujud. Sim kuring kamari di pasantren di Banjarsari ngayakeun daurah. Daurah teh penataran bahasa kapungkur mah. Pelatihan. Jadi khusus santri-santri sareng asatidna teh dibiasakeun sadinten sawengi paling saalit 42 rakaat. Urang uninga naon wae 42 rakaat teh. Anu kahiji ngalaksanakeun salat fardu, salat wajib 5 waktu. Urang etangnya Bu. Ngalaksanakeun salat subuh sabaraha rakaat Bu? 2. Salat zuhur 4. Janten sabaraha hiji? 6. Ditambih salat asar 4. Janten 10. Ditambih salat maghrib 3. Janten 13 leres. Ditambih isya 4. 17 rakaat. Jadi sampai 17 Bu ya, nu wajib ieu mah. Upami teh salat berarti dosa. Dilebetkeun ka mana? Kana naraka sakor. Naon dalilna? Dina Al-Qur'an surat Al-Muddatsir nalika para penduduk surga naros ka penduduk neraka. Fi jannati yatasaalun anil mujrimin. Penduduk surga naros kamana jalma-jalma anu mujrim, jalma anu loba dosa. Teras penduduk surga naros ma salakakum fi sakor, kunaon aranjeun disiksa dina neraka sakor. Para penduduk neraka maranehanana ngajawab qalu lam naku minal musallin. Abdi sadaya nalika di dunia tara salat. Coba Ibu, naudzubillah summa naudzubillah min daliknya. Sim kuring mah yakin di dieu mah osok sadayana. Yakin osok. Nganu kada diperhatoskeun teh Bu, wargi urang, dulur urang. Bilih urang rajin salat, ternyata wargi urang teu acan kersa salat, teu bisa muka panto masjid acan. Paur atuh. Paur teh Bu? Coba sim kuring naros, Ibu langkung paur ical sendal capit di masjid atanapi langkung paur teu tiasa muka panto masjid? Hah? Cing sakali deui sim kuring naros. Langkung paur langkung khawatir ical sendal capit di masjid atanapi teu tiasa muka panto masjid? Nu paur mah Bu teu tiasa muka panto masjid, teu bisa salat di masjid eta nu dipaurkeun mah. Ya mudah-mudahan mah teu aya nu ical sendal capit ge nya Bu. Insyaallah moal lah. Kan sok guyon Bu, sok aya heureuyna cenah ieu mah kajieun ka masjid sendal leungit. Eta teh jigana mah nu can bener-bener salat, da upami leres-leres salat nama tanha anil fahsya'i wa mungkar saleresna mah. Eta mah teu acan leres-leres salat, eta mah nu ngaliwat ka masjid ningali sendal leuwih hade. Aduh cenah lumayan ieu karpil, ieu cenah swallow tukeurkeun we cenah. Tah hadirin ihwati man rahimakumullah. Jadi ternyata Bu langkung paur teu tiasa lebet ka masjid, teu apal masjid sakitu caangna ayeuna Bu. Caang pa masjid? Caang atuh. Paur umpami teu tiasa, teu apal jalan ka masjid nyasab kitu tah. Apalna teh jalanna ka mana? Ka diskotik, ka kafe, mengkol we jeung mengkol. Padahal jelas ieu masjid sakitu agrengna alhamdulillah, sakitu caangna, pantokna sakitu mukana. Tah hadirin ikhwati man rahimakumullah, urang uihan deui 17
rakaat nomor 17-nya. Ditambih ibu ngalaksanakeun salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib teh qobla sareng ba'da. Insya Allah nu 5 waktu mah kedah dimotivasi deui eta mah sadar margi wajib. Sim kuring nu bade ngabahas teh ke bab sunat ya. Supados euy di dieu teh pokona ngemut kumaha carana teu kakantun ngalaksanakeun salat sunat. Salat sunat rawatib aya 2 Bu. Hiji hadis ti Ibn Mas'ud, hiji deui hadis ti Ummu Habibah. Hadis ti Ummu Habibah mah 12 rakaat. Ibu ninga Ummu Habibah? Ari Ummu Habibah teh salah sahiji istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putrana Abu Sufyan. Masih saudarana Muawiyah. Jadi Ummu Habibah teh nami aslina sabu Romlah binti Abu Sufyan. Salah sawios sahabat nu pertama kali hijrah ka Habasyah. Di hijrah pertama kali teh sanes ka Madinah, sanes ka Yasrib, tapi ka Habasyah di antawisna aya Ummu Habibah. Tasaur Ummu Habibah nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna nyaurkeun man sabaro sing saha jalmi anu tiasa ngarutinkeun, man hafadho sing saha jalmi anu tiasa ngajagi sintai asyrota rakaatan 12 rakaat salat sunat rawatib sadinten sawengi 12 sih Bu. Maka kumaha bunia lahu baitun bihinna fil jannah, bakal dibangunkeun istana isukan di surga. Ibu dina hadis teh redaksina teh Bu baitun. Kunaon ku para ulama dihartoskeun baitun dina ieu hadis istana. Margi sifat surga mah pa upami urang ningali kana hadis di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Nu namina sifat surga mah mala ainun ra'at teu pernah katingali ku soca sateu acana, wala udhunun sami'at teu pernah ka kuping ku cepil sateu acana, wala khatara fi qalbil bashar teu pernah ngagerentes terlintas saalit oge dina manah dina emutan. Jadi ibu upami ibu kantos ningali bumi istana, contoh aya bumi artis nu hargana teh 150 miliar. Cing Bu saur orang lengkong, saur orang pusakasari, istana sanes eta. Istana atuh imah nu jika kumaha atuh cenanya 150 miliar. Meureun WC na ge meureun lain 2 meureunnya. Moal aya nu paribut kitu mun budak arek sakola isuk-isuk abi heula. Ibu anu incuna seueur paribut arek ka WC teh. Ieu cenah paburang-burang ari geus arek jam 6:30 arek jam 7 kakarek ribut ka WC leres gitu Bu. Tah ibu nu bumina 150 miliar mah sapertos kitu Bu. Yakin lega. Tah hadirin ihwati man rahimakumullah. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal dibangunkeun bumi isukan di surga saha wae jalmi anu tiasa ngajagi 12 rakaat salat sunat rawatib. Upami urang kantos ningali bumi anu agreng gedong sigrong, wah pokona mah dipake main bola ge jigana bisa eta. Da istana eta mah Bu, sanes bumi KPR genep ka genep sanes. Eta mah istana. Sok sanaos KPR ge alhamdulillah gaduh bumi. Tapi ieu mah ku Allah Subhanahu wa taala bakal dibangunkeun istana. Hartosna upami ibu ngabayangkeun bumi nu pangagrengna ayeuna, sing yakin di surga langkung ti eta atanapi sami. Langkung Bu, pasti langkung. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil basar.
teu pernah katingali ku soca sateu acana, teu pernah ngageurentes saalit oge bentukna sapertos kumaha, langkung endah, langkung agreng. Makana Ummu Habibah mah Bu, nalika ngadangu dawuhan ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu pernah ngantunkeun salat sunat rawatib 12 rakaat. Naon margina? Uninga padilahna kautamiana dibangunkeun istana. Tak upami di urang seueur pilih-pilih kene kunaon jang teu salat ba'da magrib lah sunat ieu. Kunaon ece teu salat qobla zuhur heula langsung 4 rakaat lah sunat ieu teu naon. Eta teh Bu berarti teu acan kabita, teu acan uninga kana padilah kautamian jalmi nu tiasa ngajagi salat sunat rawatib 12 rakaat. Ibu urang sebatkeun nu 12 nya aya nu 10 aya nu 12. Anu 12 qobla subuh sabaraha hiji Bu? 2. Qobla zuhur ta anu 12 mah qobla zuhur teh 4 Bu. Ta upami ti Ibn Mas'ud sareng ti Aisyah mah 2, tapi ieu mah ti Ummu Habibah hadisna. Ieu mah 4. Nah, janten qobla zuhur teh sabaraha hiji? 4. Lah Ustad boro-boro 4 2 ge hoream. Boro-boro 4 cenah qobla zuhur keur capek keur papanasna, hoream lah kudu 4 2 we. 2 ge ngalalanya heula cenah ngamimitian. Alhamdulillah 2 heula oge nya Bu. Qobla zuhur 4, ba'da zuhur 2. Urang uningat tadi 2 tambih 4 tambih 2 nambah sabaraha hiji? 8. Qobla asar ba'da asar aya henteu? Teu aya. Ba'da magrib 2. Janten sabaraha hiji? 10 ditambih ba'da isya 2 janten sabaraha hiji? 12. Tuh Bu, pokona saat tos kaluar ti dieu kedah semangat kangge simkuring, kangge ibu-ibu, kangge bapak-bapak sadayana pikeun ngarutinkeun 12 rakaat salat sunat rawatib. Da ibu naon deui atuh Bu urang teh Bu? Usia teh sakedah pondok usia teh. Simkuring qadarullah Bu. Simkuring teh nya tadi ningali album pernikahan. Aduh cenah jol-jol kan album pernikahan ieu teh. Dinten ayeuna teh hari sanes hari beureun naon cek bahasa barudak ayeuna namanya anniversary naon. Heeh. Tahun ka-13 simkuring nikah teh Bu, putra tos 3 alhamdulillah. Tahun ka-13 simkuring teh ningali cing foto-foto nu kapungkur. Ditingali ya Allah pun aki 2 nana kapungkur aya tos pupus 2 nana Allahumma gfir lahuma sur simkuring. Ditingali deui pun aki anu tipun biang tadi mah tipun bapak sami ieu tos pupus 2 nana pun aki sareng pun nini. Ditingali deui rerencangan sakelas simkuring Bu. Ya Allah 3 tos pupus. Da anom keneh di bawah 40 tahun geus pupus. Ditingali deui ustad-ustad simkuring nu masantren kapungkur tos 4 nu ngantunkeun. Ya Allah cek simkuring teh. Simkuring emot tadi umur mah sakedap Bu moal alami. Da simkuring ge rasaan maka karek kamari masantren teh ka karek kamari sanawiyah teh dikobong cicing geuning ayeuna mah. Putra tos 3 pendak teh sadaya di jalan teh bapak teh nyebut AA ayeuna mah. Nu uninga ustad laras Bu. Meser ka tukang jus, "Bapak mau pesan berapa?" "Oh, bapaknya ayeuna mah geus jenggotan." Da jiwa mararasaan teh ka karek budak sakola. Nawiskeun ibu umur mah pondok, maka saur Rasul a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina sanatan wa yajuzu man aqallu dzalik. Saur Rasul umat Nabi Muhammad mabu antawis 60 tahun dugi ka 70 tahun langkung ti eta mah jarang. Jarang Bu, jarang. Aya nu 100 di dieu, cobi anu 100 tahun
teu aya. Nu 80 tahun aya di dieu? Teu aya. Anu 80 tahun? Ayanya 80 mah biasana, sok aya hiji dua. 80 tahun. Nu 70 tahun langkung aya. Aya, mudah-mudahan mah panjang umur barokah diangge ibadah ka Allah kitu nya punya ngadoa mah. Ta ibu usia mah 60 tahun 70 tahun rek ngagugulung naon atuh urang teh upami hoream kene kana ibadah salat sunat rek ngagugulung naon. Sim kuring gaduh rerencangan ya Allah ieu nu kabasa eta diajarna srif ma'alayap ilu paklan geuningan geus teu aya geus pupus. Guru-guru sim kuring geus pupus ya Allah. Makana upami teu nyeueurkeun ibadah, teu nyeueurkeun sujud rek naon atuh urang teh. Ibu ayeuna urang jumlahkeun deui tadi 17 anu wajib sareng 12 anu sunat. Namanya sabar hiji Bu? 28. Ayeuna urang jumlahkeun sareng salat tahajud. Tahajud bari nu 11 bari 20 langkung Bu. Nu 11 we nya heula lah. Nu 20 mah cenah hese berat. Nu 11 we hadisna ti Aisyah Bu, hadis riwayat Muslim. Upami anu 11 berarti janten sabar hiji? 40. Tabu 40 sareng nu 11. Salat tahajud. Sim kuring kapungkur kupun guru dinasehatan upami hidup can bisa hudang jam 3 hudang teu kosi sajam satengah atawa sajam sateu acan subuh 45 menit we cekap eta teh 45 menit saurupun guru kapungkur ulah wakanu 11 3 rakaat we heula dirutinkeun saminggu 2 minggu sabulan 2 bulan tos 3 rakaat rutin naik kurang teh janten 11 kitu Bu. Jadi kacida rugina jalmi teu kabita tahajud. Ibu ciri-ciri penduduk surga teh kumaha Bu? Nu kahiji kanu qalilam minal laili mayahjaun jalmi-jalmi anu saalit kulem. Saalit kulem teh Bu sanes gadang teu pararugu. Tapi ieu mah gadang gugah wengi pikeun ngalaksanakeun ibadah tahajud. Dan memang karaos ku sim kuringnya duka panginten tos usiana bade 40 tahun. Ari kapungkur mah keur budak teh gugah setengah jam teh kudu dipaksakeun da ayeuna mah pamitos nyileuk jam 3 teh sasakulem deui Pak. Laras henteu Ibu. Laras kitunya saura ku usia eta teh. Mantap upami usia 50 tahun tidur nanti jam 8 nepi ka jam 6 pagi wah eta mah teu kira-kira cik sim kuring. Terlalu nya Bu. Anu tos usia sepuh mah pulang teh jam 10 jam 3 teh tos gugah we gampil digugahkeun ku Allah teh 4:30 lah katakanlah upami ayeuna salat subuh 4:30 tahadirin ihwati man rahimakumullah wabil ashari hum yastaghfirun ciri-ciri jalmi anu takwa ciri-ciri jalmi penghuni surga nalika dina waktu sahur aranjeuna istighfar ka Allah nyuhungkeun ampunan ka Allah Subhanahu wa taala. Ibu seueur dosa? Seueur sim kuring seueur dosa. Bapak-bapak seueur dosa. Dosa bapak-bapak, dosa ka istrina, mere uang jajan saeutik bae. Dosa ibu kanu janten suami sok kadang ngopohokeun kahadean suami dosa sami. Dosa ka Allah seueur. Makana Bu jalmi anu leres-leres anjeuna iman takwa ka Allah mah nalika di sepertiga malam terakhir teh biasa istighfar nyuhungkeun ampunan ka Allah ngalangkungan salat tahajud. Masih kabita? Kacan kabita? Insya Allah kabitanya Bu. Insya Allah kabita. Kan yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusil lailil akhir. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala turun ka sama'id dunya
di sepertiga malam terakhir pikeun saha wae jalmi waman yas'aluni fa'utiyalahu sing saha jalmi anu nyuhungkeun ka Allah bakal dipaparinan ku Allah. Waman yastagfiruni sing saha jalmi anu istighfar nyuhungkeun ampunan ka Allah fa'aghfirolahu bakal dihampura dosa-dosana. Waman yad'uni sing saha jalmi anu ngadoa menta ka Allah fa'astajibalahu bakal diijabah doana. Ngan aneh di urang teh seueur jalmi anu teu percaya ka Allah teh seolah-olah percaya teh upami teu damang ka saha, upami can ka dokter teh can cager kona mah can narima obat mah can cager. Terkadang urang kitu Bu, terkadang nalika hiji jalmi di paparinan kesulitan ekonomi hese heureut dina bab ekonomi teh seolah-olah teu percaya ka Allah. Naon seolah-olah teu percaya ka Allah? Beuki hese neangan duit, beuki hese sujud ka Allah. Eta teh jalmi teu percaya ka Allah. Da jalmi anu percaya ka Allah mah kumaha? Nalika eta jalmi dipaparinan masalah, nalika eta jalmi dipaparinan ujian ku Allah, enggal nyaketkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin ikhwati wan rahimakumullah, peryogina pikeun urang kuningan naon atuh kautamian tahajud teh. Bahkan dina hadis banyak Bu, afdolus sholah ba'dal faridoh, panghade-hade na sholat saat sholat wajib naon? Sholat tahajud, sholat qiyamul lail. Nah, insya Allah mudah-mudahan ya Bu, Ibu simkuring yakin osok tahajud ngan mudah-mudahan beres pangaosan ayeuna ulah pernah ngantunkeun tahajud. Umur mah teu aya nu uninga Bu, bisi urang teh pondok umur naon atuh bekal anu bakal dibawa ku urang ka Allah Subhanahu wa taala isukan di akhirat. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, janten sabaraha Bu? 17 ditambih 12 28 ditambih 11 sabaraha hiji? 40 ditambihan duha we nya Bu lah cekap heula. Duha teh simkuring ngaos hadis nama aya nu 2 rakaat, aya nu 4 rakaat, aya nu genep, aya nu 8. Ibu nu mana biasana? Anu 2 tiasa, nu 4 oge tiasa. Upami nu 2 berarti 42 rakaat. 42 rakaat berarti sabaraha kali sujud ke Allah sadinten sawengi? 42 dikali 2 sami sareng 84. Cobi Ibu uninga Imam Ahmad. Imam Ahmad mah upami anjeunna teu damang Bu judulna sanes tujuh sehat. Sadinten sawengi teh 100 rakaat. Cobi geura. Naon wae cenah 100 rakaat seueur salat sunnatus sanesna. Aya nu disebat salat sunat tohur, salat sunat syukrul wudu. Saha sahabat anu sok midamel? Sahabat Bilal bin Robah. Bilal bin Robah kan sora sendalna ka kuping ku Nabi di surga. Ditaros amal naon nu geus dilakonan ku anjeun ya Bilal? Saur Bilal, setiap anjeunna wudu, setiap anjeunna bersuci, anjeunna langsung ngalaksanakeun salat sunat syukrul wudu atanapi salat sunat tohur. Jadi Bu, setiap ibu misalkan kehemposan kentut, enggal wudu, tos wudu, langsung ngadeg ngalaksanakeun salat sunat 2 rakaat sujud ke Allah Subhanahu wa taala. Setiap bapak-bapak di dieu kahampangan, wer nya Bu papang. Beres urang teh beberesihna leres-leres. Udah leres-leres, magi punten simkuring kantos mematahan ke para santri upami hidup
buang air kecil atanapi ngompol. Ibu ya tiasa diterapkan ya Bu ka incu atanapi ka putra nu alit keneh. Teu kenging kencing teh teu kenging papang sambil ngadeg ngangge lancingan panjang. Teras we ngangge lancingan panjang terpercik Bu air kencing kacepretan. Diangge we barudak teh sanawiyah, diangge barudak SMA teh tuluy lohorna teh salat, padahal aya kacepretan najis. Sah teh Bu? Teu. Terkadang di urang teh lalai teh Bu. Terkadang lalai paur atuh sim kuring mah. Jalmi nyandak najis diangge salat. Cobi. Dan itu 88% pastilah. Nu namina ngompol bapak-bapak sambil ngadeg ngangge lancingan panjangan saukur ditilepkeun kana tuur yakin terpercik atanapi yakin bersih terpercik saur sim kuring mah tah ieu teh seueur anu gagabah teh sim kuring ningali di jalan di jalan punten-puntennya oknum lah aya oknum supir anu truk teh dina ban gerabu aduh kantos bapak ningali ya Allah cek sim kuring teh kumaha salatna yang mudah-mudahan mah digentos gitunya lancingan ngangge sarung mekel sarung anu upami murang kalih usia SMP usia SMA ibu eta teh seueur anu teu gentos sarung eta teh kitu we kacai mataku peryogi eta teh peryogi diajarkeun ku orang tuana KHD ulah dugi ka nyandak cai najis cai kencing diangge salat naudzubillah teu sah. Taya hadirin ihwati man rahimakumullah nu disebat salat tahur, salat syukrul wudu. Salat syukrul wudu mah tiasa berulang-ulang. Mari kan urang wudu sok berulang-ulang atanapi wudu ibu bade salat tungkul. Engke mah nyobian ya Bu. Pokona sabada pangaosan ayeuna ibu kahampangan kahemposan komo deui tos miceun abdi mah ayeuna niat bade teras wudu teras ngalaksanakeun salat sunat 2 rakaat nurutan sahabat Bilal bin Robah. Di kedah Bu eta teh sim kuring yakin atuh pada uninga dalil lamangan ngarutinkeun nama wallahu a'lam. Mudah-mudahan sim kuring tiasa ngarutinkeun bapak-bapak sadayana tiasa ngarutinkeun naon margina semakin sering urang salat semakin sering urang sujud ka Allah semakin sering urang sujud ka Allah semakin caket sareng Allah Subhanahu wa taala. Naon dalilna? Pasjud wa tarib. Anjeun seueur sujud ka Allah anjeun bakal caket sareng Allah Subhanahu wa taala. Iya Bu. Jadi terkadang di urang teh lah bab salat deui bener acan salatna gitu. Makanya upami urang ningali salah sawios kautamian nyeueurkeun salat sunat tu diantawisna naon? Diantawisna nyampurnakeun pahala salat anu kirang. Sakali deui nyampurnakeun pahala salat wajib anu kirang. Eta salah sawios padilah kautamian salat sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hadis nyaurkeun inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salatul maktubah. Saestuna amal anu bakal pertama kali dihisab isukan dina poean kiamah nyaeta salat wajib. Saupami salat wajibna sampurna kutibat lahu tammatan bakal dicatat pahalana di sisi Allah sampurna. Wa inla saupami pahalana teu sampurna maka saur Allah unzuru halahu min tatawwuihi tingali salat sunatna. Kan seueur jalmi teh pun ngalaksanakeun salat teh nya urang we lah jujur. Dina salat teh mata dina hadisna bahasana kumaha? Atammaha amna kosoha naha salatna teh malaikat saur Allah teh
tingali hamba-hamba kami saur Allah atammaha naha salatna geus sampurna salat wajibna amna qasoha atanapi seueur kirangna. Ibu yakin salat urang tos pahalana sampurna? Cobi geranya urang emut-emut. Tadi salat maghrib 3 rakaat. Emut henteu nalika urang alhamdulillahirabbil alamin ya Allah nikmati anjeun luar biasa ar-rahmanir rahim ya Allah anjeun teh maha welas maha asih. Nalika urang ngadoa iya kana na'budu wa iya kana nasta'in urang teh leres-leres emut kana bacaan eta. Ibu emut tadi nuju salat emut bacaan kana salat. Seseueurna mah nu nyaros ka simkuring ya jamaah paling itu di Banjarsari. Teu emut cenah. Ustad, abdi mah nuju salat subuh boro-boro cenah. Komo cenah lamun manggih poe Rebo, abdi mah jadwal. Jadwal naon Ibu? Jadwal cenah Bang Emok datang. Cenah geus mun poe Rebo teh salat teh boro-boro mikiran salat nu aya mah ieu teh nyumput di mana poe ayeuna. Kitu geura Bu. Keur salat eta teh cobi geura nuju salat mikiran rek nyumput poe ayeuna di mana. Ya Allah. Nawiskeun ternyata salat khusyuk teh sesah gampil. Sesah. Khusyuk tumaninahna sesah teu acan waktosna nya Bu. Cobi Ibu nuju nyetrika 11:30 sagundukan deui cenah sakedeung deui lohor arek di awal waktu tuluy we ngistrika teh ditingali teh geuning geus adan kagok cenah setengah gunduk deui terus we kajongjonan ditingali teh geus jam 2 laras sok kitu. Ternyata sanes khusus sareng tumaninahna wungkul Bu. Ternyata sareng waktosna oge seueur jalmi nu ngalaleykeun. Berarti atuh ari kitu mah salatna yakin pahalana utuh atana satengahna. Yakin setengahna, boa saparapatna, boa saperdalapanna pahalana, boa sapersapuluhna. Nya Bu nawiskeun nya. Maka matekana saur Allah kana hadis hal li solati abdi apakah solat hamba-hamba kami teh saur Allah atamahna geus sampurna amna qasoha atana pikiran saupami kirang saur Allah fa'atimmu paridotahu li abdi tatawuihi. Jadi saur Allah sampurnakeun salat wajibna pahalana hartosna ku ngalangkungan salat sunatna. Mana piraku Bu urang teu kabita ngalaksanakeun salat sunat. Piraku ngan saukur 5 waktu wungkul mah. Tah Bu pokona sabaraha Bu PR Bu weh ti dieu 42 rakaat alias 84 kali sujud. Tambih we duha Bu 42 tambih duhana 8 nya jadi 48 tah. Ya 40 kami duha 8 cenah agak abot teuing 8 mah 4 atuh berarti 44 tadi teh tambih syukrul wudu aya dina sadinten sawengi 3 kali wudu aya tuh Bu 50 rakaat sami sareng 100 kali sujud kabita Ibu kabita simkuring teh Bu ieu teh ngamotivasi diri nyarira ngamotivasi diri nyarira sangkan simkuring bapak-bapak ibu-ibu sadayana ayeuna mah tos waktosna naon deui atuh pirakun wajibna we wungkul urang teh unggal dinten da geus uninga atuh insyaallah ahli pangaosan mah teu pernah kakantun nu 5 waktos mah tapi ngarutinkeun salat tahajud eta luar biasa sesahna. Hadirin ihwati man rahimakumullah anu salajengna urang uninga kadawuhan ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katampi ti sahabat Ma'dan bin Abi Thalhah yantawisna kautamian hiji jalmi nyeueurkeun sujud ngalangkungan salat sunat. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaika bikasratis sujud aranjeun kedah nyeueurkeun sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah.
Disaur Allah, saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anjeun kedah nyeueurkeun sujud saestuna anjeun saupami tiap kali sujud nyeueurkeun sujud diangkat derajatna ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu, derajat di surga teh benten-benten ulah disangki sami, Bu. Benten nungan saukur salatna wajib wungkul sareng nu ditambihan salat sunat benten moal di surgana. Benten ulah disangki sami. Ah, urang masal asup ka surga we bae di lawang pantona oge. Bae urang mah di lawang pantona oge nya alhamdulillah di lawang panto oge. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaurkeun, fa idza sa'altumullaha saupami aranjeun ngadoa ka Allah pas'aluhul firdaus maka aranjeun kedah nyuhungkeun surga firdaus, surga nu pangluhurna. Terkadang urang teh Bu, nu penting masuk surga we teh asup ka neraka nya leres eta oge. Kan jalmi anu iman mah Bu hoyong derajatna di surga teh luhur. Contoh we Bu di dunia. Kan di dunianya Bu derajat jalmi biasanya tinggal tina naon? Tina harta, tina status sosial, pangkat jabatan, tina rupa, tilu walah eta biasa nama. Tina harta kan jalmi semakin kaya atau semakin dihormati. Eta mah rumus di dunia mah kitu. Atanapi nu elmuna luhur dihormat. Atanapi nu rupana kasep, nu rupana geulis itu dihormat. Jalmi teh benten kan goreng patut mah aya nu hoyong kitu, duh abi cenah hayang selfie jeung si Ece anu utara mandi ke saminggu. Teu aya. Tapi upami ningali derajat di dunia mah sapertos kitu. Upami di akhirat kumaha? Di akhirat mah ditangtoskeun ku seueurna amal soleh hiji jalmi. Di dunia mah sim kuringnya kantos pendak sareng jalmi ngobrol sareng anu jabatana luhur duka kantos sim kuring duka ngadongeng teh di dieu nya. Sababaraha taun kapengker sim kuring teh kantos nuju ka Bandung nyupiran mobil sareng pun bapak pendak sareng ayeuna mah paintennya mun ayeuna mah asistena presiden ayeuna mah posisina teh ayeuna sim kuring kamari ningali anjeunna rapat sareng Gibran, rapat sareng Prabowo gitu. Posisinya kan berarti luhur. Jadi staf ahli naon lah bahasa teh di kementerian teh. Sim kuring ditilang kantos. Sim kuring ditilang, sim kuring nu lepat perboden ditabrak gitu perboden kalakah ayo we terus di Bandung, posisinya di Bandung. Sim kuring teh dicandak we. Simna teh pun bapak laporan ieu cenah pun anak ditilang di jalan anu kitu Ustad cenah mangga cenah ke dilaporkeun teh narasina teh Bu mohon izin salah satu ulama kami dari Ciamis ditilang anu dilaporkeun ka Polda Jabar ibu sacing nu sumping Wakapolda Jabar sumping sim kuring emut kapungkur nuju di gedung olahraga di Bandung di Wisma Atlet mun telepat di gedungna teh Wakapolda sumping, Kapolres Kabupaten Bandung sumping, Kapolres Kota Bandung sumping. Coba bisa anu lepat sim kuring. Sahat tadi anu nyuhungkeun ieu na, jalmi nu jabatana luhur. Nu main tahampura saha? Polisi nu nilangna ka sim kuring. Kakarekeun jeung sim kuring saumur-umur ieu nya dahsyatna jabatan, dahsyatna pangkat di dieu teh Pak. Benten atuh. Di dunia mah nu kitu derajatna teh. Ta ibu di surga oge kirang langkungna sapertos kitu. Jalmi nalika eta jalmi teh semakin rajin ibadah, semakin rajin beramal soleh, maka pahalana di sisi Allah semakin luhur, bakal lungsur rahmat Allah pikeun eta jalmi, derajatna dipandang ku penduduk-penduduk surga. Kabita teu acan Bu salat sunat? Insya Allah mudah-mudahan lah pokoknya tamat dia sore sim kuring tadi sabaraha minimal 42 rakaat minimal pokoknya aya nama ngemutna ulah lah sunat ieu ulah aya nama insya Allah salat wajib mah teu pernah kakantun 17 ditambihan salat sunat
Hadirin ihwati man rahimakumullah, oge anu salajengna kautamiana wa hatta anka biha khati'atan, bakal dihapus dosa-dosana. Teu aya jalmi nu teu gaduh dosa, teu aya jalmi nu teu pernah gaduh kalepatan. Sadaya jalmi pernah midamel dosa, pernah midamel kalepatan, pasti eta. Leres Bu? Leres. Level Nabi Adam wae anjeunna pernah midamel dosa? Pernah. Nuang buah nu diharamkeun ku Allah. Nabi Adam mah sakali midamel dosa dikaluarkeun ti surga, urang mah loba dosa hayang asup surga. Leres eta teh? Lerasnya gitu. Nabi Adam mah hiji dosana teh dikaluarkeun ku Allah ti surga sareng istrina Siti Hawa. Turun ka bumi dugi ka ratusan tahun kan dina hiji riwayat mah pendak deui teh antara Adam sareng Hawa teh di muka bumi. Eta teh dosana Bu, hukumanna. Pameget jeung istri ratusan tahun teu pendak, cobi kumaha Bu? Ibu teu pendak jeung caroge saminggu kumaha abot? Sasasih teu pendak jeung caroge sataun. Lah cenah ustad abi mah teu abot asal ngalir we cenah. Unggal dinten wios abi mah teu pendak, caroge abi mah pelaut sataun sakali uihna, tapi dari rekening unggal bulan kirining 25 juta mah wios we abi mah nampi. Leres eta teh endang teu. Daripada cenah unggal poe panggih dibere duit ka jeung sapoe ngan 20.000, bari kudu dimahikeun cenah eta jang anu rek teu lieur kumaha cenah urang teh jadi pamajikan. Hadirin ihwati man rahimakumullah, tabu ide kana tadi. Nabi Adam sareng Siti Hawa hiji kasalahanna dikaluarkeun ti surga. Urang jalmi biasa, urang jalmi seueur dosa, makana penting pikeun urang sadayana nyeueurkeun salat sunat, nyeueurkeun sujud ka Allah Subhanahu wa taala, wa hatta anka biha khati'atan, bakal dihampura dosa-dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bu dosana dosa nu ageng eta mah. Sanes dosa nu alit, dosa nu alit eta mah diampura ku Allah teh. Sanes dosa anu ageng. Dosa ageng bukan ngabunuh, benten deui dina Islam aya kisos. Dosa-dosa nu alit teh kumaha Bu? Nu teu kahaja, dosa-dosa nu alit. Ibu ari memakan bangkai saudaranya sendiri dosa alit, dosa ageng. Bu, favorit jalmi-jalmi Bu. Ini favorit jalmi-jalmi. Naon? Memakan bangkai saudaranya sendiri naon? Ngagibah, ngagunjing. Cing eta, dosa alit, dosa ageng. Ageng cek simkuring mah. Tecekap ibu nyohongkeun ampunan ka Allah, kudu menta hampura ka jalmi nu geus digibahna. Kudu menta pangampura ka jalmi anu geus diobrolkeun kejelekan aibna kasalahanna. Lah kadar sing ngobrolkeun si eta nu penting mah salat sunat we engke dihampura ieu moal. Ibu na ngobrolkeun kejelekan batur mah tecekap istighfar ka Allah wungkul kedah nyohongkeun hapunten ka jalmina. An meureun disangkana engke ari euceul cager cenah naon datang-datang ka dieu minta hampura salah naon. Amari cenah abi teh ngobrolkeun nyai. Ngobrolkeun nyai. Digogoreng ku abi teh cenah kamar teh keur ngariung teh. Oh kitu nu aya mah dihampura cenah. Kalakah? Taya hadirin ihwati man rahimakumullah, wa hatta anka biha khati'atan, bakal dihampura dosa-dosa naku Allah ngalangkungan nyeueurkeun sujud. Nu terakhir Bu, terakhir. Tos terakhir mah biasanya sok resep. Nu terakhir. Nu terakhir ieu hadis katampi ti Rabi'ah, salah sawios sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saur Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kuring teh kantos sasarengan sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawengi. Jadi Bu, Rabi'ah teh Bu sok melayani Nabi, masya Allahnya.
Mun bahasa orang manaon ayeuna ART, asisten rumah tangga. Ta ibu Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami teh anjeunna biasa ngabantu Rasul. Nalika Rasul bade abdas, bade wudu, dicandakeun ku sahabu baskom caina gayungna ku saha? Ku Robi'ah. Maka dina ieu hadis fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Rasul bade wudu dicandakeun ku Robi'ah teh. Masya Allah ya, Robi'ah. Rasul pami ayeuna mah peryogi sendal pangnyandakeun Pak, sendalna teh pami ayeuna mah kitu. Ya Robi'ah teh anjeunna luar biasa jasana ka Rasul. Betah Bu Robi'ah mah sareng Rasul sasarengan teh. Maka dina hiji waktos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna naros li sal. Sok anjeun bisi aya pamenta rek menta naon ka kaula. Ibu Rasul teh bu doana teh mustajab. Rasul teh upami urang nyuhungkeun beunghar teh bakal digampilkeun dibeungharkeun ku Allah. Saupami urang nyuhungkeun beunghar, upami Robi'ah nyuhungkeun beunghar gampil. Tapi ternyata Robi'ah mah bu kumaha nalika ditaros teh teu hoyong nu bersifat dunia, diwalerna teh ku Robi'ah as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, abi teh hoyong nyarengan anjeun di surga, hoyong maturan anjeun, hoyong janten teman dekat anjeun. Cobi Bu. Ya Allah, ya Robi'ah. Upami urangnya Bu. Sumping we pejabat ka dieu. Ibu-ibu di desa Pusakasari manawi hoyong rumah sakit anu ageng, hoyong kantenan. Hoyong jalan di hot mix sadaya, wah kan kitu urang mah biasana anu bersifat tokar itu. Atanapi hoyong didoakeun beunghar, abi malah abi teh bosen miskin we tiba heula miskin. Bosen geus teu kuat, doakeun ya Rasul abi teh hayang beunghar. Meureun kitu seseueurna jalmi mah. Tapi Robi'ah anjeunna ngawaler as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, abdi mah hoyong sasarengan sareng anjeun di surga, hayang ngarencangan anjeun. Ibu murafaqah teh bahasa ya Rafiq, Rafiq teh kan teman. Dina bahasa Arabnya Bu ya, urang diajar bahasa Arab. Bahasa Arab teh Bu, teman teh udah teman sahabat, aya zamil, zamil itu teman. Aya sohib itu teman. Aya sodiq itu teman. Aya oge rafiq, benten sadaya karakterna Bu. Upami zamil mah ibu pendak sareng hiji jalmi ngan saukur di kelas teman kerja, teman sekelas tapi teu pati akrab. Namina teh zamil. Zamil teh teman. Upami sodiq, sodiq itu teman laki-laki, teman perempuan sodiqoh. Non sodiqoh teh teman anu berbagi suka dan duka. Eta mah sodiqoh. Jadi ibu boga babaturan rencangan, ieu mah nalika urang susah loba hutang sok nginjemkeun duit, nalika batur susah sarua sok ditulungan. Eta mah sodiqoh namina. Silih tulungan dina bab kahadean, dina susah, dina senang, dina sagala rupi kaayaan, eta sodiqoh. Upami ropik mah Bu biasana dina bab ibadah sasarengan teh. Jalmi babaturan rerencangan, ieu mah sareng cenah rerencangan ngaos. Ieu mah rerencangan nalika di masjid salat berjamaah sok aya wae. Teh dihartoskeun rafiq. Aya murafaqah teh artosna nyarengan. Ta ibu Robi'ah mah hoyong nyarengan Rasul di surga nalika ditaros ku Rasul patarosan Rasul nu salajengna kumaha au ghairu dzalik aya deui teu pamenta anjeun huwa zaka cekap we eta wungkul ya Rasul abdi mah pamenta teh maka kumaha saur Rasul a inni ala nafsika bikasrotis sujud kuring bantu kuring pikeun nyumponan ka hoyong anjeun ku anjeun sorangan nyeueurkeun sujud ka Allah kitu Bu Rasul. Jadi Robi'ah kedah nyeueurkeun sujud ka Allah. Padilahna naon muka utamiana di surga? Sareng-sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah luar biasanya. Saha tubuh anu teu cinta ka Rasul, urang salat, tabu diantawis buktos urang sujud.
Sujud teh selain orang menghambakan diri ke Allah, dina atahiyat dina tasyahud urang sadayana senantiasa bersolawat. Leres kan? Dina maca attahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah atanapi attahiyatul lillah wassalawatu wat thayyibat teh kan ditungtungna teh aya Allahumma sholli nya bu di tengah-tengah teh. Nawiskeun urang teh bersolawat cinta urang teh ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, komo deui upami urang rajin ibadah, rajin sujud nyeueurkeun salat sunat. Ya Allah, ngimpi naon ibu upami urang rajin salat sunat, ternyata isukan di surga teh sareng-sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, cita-cita anu luar biasa luhurna. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, sakitu panginten anu kapihatur, mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngarutinkeun salat wajib, salat sunat langkung sering deui. Insyaallah mudah-mudahan kalebet janten hamba nu dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala. Urang pungkas ku doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.